kisah teh memang geus aya 3 tahun muka tukang lilangna. Tapi ieu kisah teh memang bener-bener kealaman pisan kudu jadi babaturan sim kuring nyaeta anu ngaranna si Tommy. Ku kuring bakal dikuar, bakal dicaritakeun dina acara MSM. Tapi seta acana kuring bakal ngenalkeun diri nya ngaran sim kuring teh Iwan. Kuring asli orang Pamarican, nya tepatna Pamarican Kota Banjar. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang kudu jadi babaturan nyaeta si Tommy teh. Kieu nu awal caritana. Hiji banci anu bestari kayaanana harita kuring keur di lembur, malah di Pamarican. Kuring bakal ngisahkeun pengalaman anu pernah kasorang ku si Tommy. Nya nu awal caritana mah kieu pisan. Aya di lembur kuring teh aya jalma anu katelah, jama jegut nya nu dimaksud jama pangbeungharna nyaeta anu ngaranna teh Padarto. Kabeneran ai Padarto eta teh bapana si Tommy. Malah mah saking ku beunghar-beungharna eta Padarto jeung deui tanahna di mana-mana manehanana ge ku pihak nyieun satu pikat teh geus teu dibere deui pikeun melian tanah kulantaran geus lega pisan tanah anu dipiboga ku Padarto. Malah mah eta Padarto ge boga budak teh nyaeta nan si Tommy na hungkul. Ngan boga budak hiji. Si Tommy ge eta teh umurna nya kurang lebih kana 25 tahun. Malah kebenaran sim kuring oge digawe teh di perusahaan anu dikelola ku si Tommy. Nyaeta di salah sahiji kantor. Poe Rebo isuk-isuk atuh sim kuring ge kaayana teh arek digawe nyaeta ka perusahaan anu dikelola ku si Tommy. Barang kuring keur arek mangkat ke kantor kasampak si Tommy ge dina mobil eureun kulantaran nemposin kuring meureun arek mangkat sarua sajurusan jeung manehanana. Si Obos nabet pake eureun sagala. Senarieun aya naon dia? Bos, nah eureun? Urang teh eureun sudah maksudna mah mana pernah digawe lain. Geus we atuh milu jeung urang. Ek digawe mah bareng, da anger-anger satujuan ieu kapan? Era bos. Tuku duwe dah tuh mana kapan orang teh babaturan yang mana teh tiletik atuh langsung ubas obos gitu sanggapnya sarua wae. Nah ayo bos maksa sih ayo atuh. Atuh daripada ayo namanya motor geus we bangket bareng yang urang. Oke lah. Barang geus kitu si Horeng nu ngaran Tommy teh ngajakan kuring mangkat bareng ke kantor. Ya atuh kuring ge tuluy we dae. Ayo naik. Kuring ngobrol sepanjang perjalanan jeung jadi bos kuring nyaeta si Tommy teh. Nya ieu manehanana mah sanajan bos ge embung disebut bos kulantaran manehanana mah jiwana teh jiwa sumeah jabah henteu adiku. Aduh bos, ai si bapak ka mana satara katingali? Kugu eta bapak teh geus geuring. Geus kana samingguna teh geuring naon eta teh. Dibawa ka dokter mah geus ka dokter. Tapi dicager-cager ayeuna mah aya we di mah numprak. Paingan atuh tara ka kantor, tara katingali. Nya puguh. Kitu obrolan sim kuring
jeung nu jadi si Tommy teh ngeunaan bapana naha betara katemong di kantor. Teka catur di jalana atau simkuring tuluy we angsruk nyaeta ke kantor. Barang geus kitu atuh simkuring tuluy we ka tempat gawe simkuring. Oh atuh nuhun ya bos, geus di yang sagala. Atuh lainnya itu mah pada bae mah maneh kaliwatan ku urang. Atur nuhun. Sok atuh. Ya atuh nu antuk mah kuring tuluy we digawe seperti biasa. Singkat cerita atau teka rasa waktu ge geus beurang malah nunjukeun kana jam 2 kukuring katempo si Tommy bet keluar ti ruangan anak bari jeung kahayanana bari nyekel HP bari jeung manehanana teh siga nu rusuhan. Atuh kuring ge tuluy we nanya ka si Tommy, "Bos, aya naon ieu teh siga nu rareuwas gitu?" Naon bau nama ya berita buruk ya di imah ya urang rek balik heula nya. Si Obos aya naon? Bapak urang meninggal. Barang geus kitu atuh kuring ge kaget kulantaran si Tommy ngomong bahwa bapana teh maot kayaanana. Naon? Si bapak maot? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing sabar ya bos. Pok nama sok mana digawe urang rek balik heula ka imah. Atuh bos nya kulantaran kuring nempo kaayana saudara itu atuh kuring ge tuluy we ngeureunkeun pagawean. Ya nu antuk nama kuring tuluy we milu dibalik nyaeta jeung si Tommy. Bos, atuh urang rek milu balik we lah moal gawe ieu. Sok we tutupkeun heula ieu mah tutupkeun ka sedep nu lainna. Kuring tuluy we baralih nu antuk nama pahi ngalayat ka imah si Bos Tommy. Satepina kuring di imahna Bos Tommy atuh kuring ge tuluy we ningali memang bener kasampak di imahna si Tommy teh keluargana sagalana geus ngariung. Malah bapana ge katempona ku kuring geus jadi layon. Kuring nempo si Tommy jiga nu kaleungitan eta bapana. Komo deui indung nama tepi kapingsan sagala ku kuring katempona. Barang geus kitu teu lagi eta layon teh dipelasara malah poe harita keneh ge tuluy dikuburkeun. Nyaeta di pemakaman. Sareng sana nguburkeun atuh tuluy we baralih masing-masing ka imah. Nyadu dimaksud bada magrib teh arek diayakeun tahlilan nyata di imahna Bos Tommy. Atuh kuring ge tuluy we balik. Kasampak bada magrib ge pas kuring ka imah si Tommy teh memang bener jelema ge geus pada ngarumpul. Nya teh maksud aya tahlilan, tapi kuring teu nempo si Tommy. Dileretan ku kuring ka ditu ka dieu si Tommy naha bet eueuh. Si horeng si Tommy mah geus keur di kamar kulantaran meureun manehanana ngerasa sedih, jaba ngerasa capek, tos di pemakaman sagala meureun manehanana teh kecapean. Aduh, bapak nah tinggalkeun Tommy pak. Bapak. Si Tommy terus we ngageruan menjadi bapakna. Aduh, bapak nah tinggalkeun Tommy pak.
Sareng sena tahlilan atuh tuluy we barali kabeh jelema ge ngan sakur keluargana hungkul anu aya di imah si Tomi. Kabeneran harita kuring ge tuluy we bali. Barang geus kitu sekitar jam 10-an si Tomi bet ngegorong kulantaran cenah mah manehanana di kambarna bet ngadenge suara anu ngagarwan aran manehanana. Tomi, 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 Tomi. Bapak, jika suara bapak. Barang ngadenge sama daya gitu atau si Tomi gitu loh weh. Hudang tina kekedenganana. Barang hudang nyanaha bat nempo sosok pocong ya eta sosok pocong bapakna anu aya di juru kamarna. Atuh nu antukna si Tomi ge tuluy we gorowok. Bapak tolong, pocong tolong. Si Tomi lompat separan-paran keluar di kamarnya udah dimaksud ke ruangan tengah. Memang kesampak di ruangan tengah ke eta masih kene loba duduluran si Tomi anu malaturan si Tomi di dinya. Atuh antuk nama si Tomi ge tuluy nyarita nyata ka salah sahiji mamangna nu aya di ruangan tengah. Aduh, ya pocong di kamar ya pocong. Pocong bapak. Naon ay silaing Bekogoromukan gitu sidik bapak silaing mangis dikurapkeun. Pakai aja ngomong aya pocong aya pocong. Bener mang di kamar orang aya pocong mang. Wah, kira aku ayo atuh urang longok deh kaditu ke kamar maneh. Barang ditempo kataku mamangna si Tomi jeung si Tomi kasampak di kamar si Tomi teh eueuh sasaha pocong eueuh naon. Singkat cerita atuh malam ge geus malam katujuhna malah kuring ge saberes na tahlil teh kuring ge ngobrol papanggih jeung ngaran si Tomi. Si Tomi nyaritakeun sabuat manehanana ditinggalkeun jadi bapakna teh hayu diteror kudu jadi bapakna nembongan bae bapakna ka manehanana. Bener lur urang mah. Ah si Obos sok aya wae. Kapan sih dik bapak Obos mah geus maot. Justru eta urangnya bingung. Urang geus sieun dia di dieu. Aduh coba ngomong-ngomong urang madanan barali kaina kari urang yang indung urang. Kumaha atuh lamun maneh ngendong we di dieu. Urang balik bos. Urang ditaikeun gaji maneh lamun maneh rek baturan urang mah di dieu. Barang kitu Bos Tomi teh ngajakan ka kuring nyendong pikeun aturan manehanana di imahna. Kulantaran manehanana teh asa diteror kudu jadi bapakna. Nya atuh kapaksa we kuring ge maturan nyendong di imahna si Tomi. Memang karasana kuring keur sabuat nyendong eta di imah si Tomi teh bet geeuman karasana. Malah indung nama ngahukulang bae ku tempona kucing kuring. Jika nu bener-bener kalengitan jadi salakina. Tom, itu indung mana teh kumaha? Atuh kumaha da itu mah keur ulang dihibur ge teraikeun. Urang sare di mana ieu? Bareng yang urang di kamar urang. Ya atuh lah. Alah, ieu imah gede-gede teh Tom. Memang
suasana nage hawana asa keung euy. Justru eta orangnya jadi merinding kieu suasana imah jadi teman tak betah. Nya nu antuk nama kuring tuluy wae ka kamar si Tommy nu dimaksud arek sarare kulantaran harita teh geus nunjukkeun waktu jam 10. Tapi sajeroning kuring keur kakadengan di kamar si Tommy, kuring teu bisa sare kulantaran kuring ngarasakeun hawa anu beda. Aya hawa sieun malah bulu kuduk kuring ge ting carengkat. Kuring ketempo si Tommy ge memang manehanana teu tibra kulantaran ulah sakulisik bae dina sarena. Dila bakilila waktu ge bagi penting kuring gelisah kaayaan anak harita kulantaran memang bener eta kaayaan di kamar si Tommy tiba mencekam. Barang geus kitu kuring kadenge jelas aya nu ketok-ketok kana panto kamar, malah kadengena kusim kuring teh eta nu ngajedak hidup kana panto teh bari jeung ngageroan aran si Tommy. Atuh nu antuk nama kuringnya tuluy wae ngaudangkeun si Tommy. Tommy, bos, Naon? ayo dong geroan. Itu masalah bapak orang. Aduh, waya. Barang kuring keur kaayaan panik sama da kitu atuh nyeunah kuring bet kariwaskeun deui bae. Kulantaran kadenge ku kuring bet sora jam teh disada. Nya maklum ngaran jam beunghar sora jam nage anu mantak teh kasieun anu sorana teh mane tarik. Barang geus gitu atuh kulantaran kuring ge panasaran jeung si Tommy nya nu antuk mah kuring ge tuluy we kaluar ti kamar si Tommy. Barang kuring keluar kasampak disaluareun kamar si Tommy teh beueuhna naon padahal mah sidik tadi ku kuring kadenge aya nu ngetok-ngetok kana panto kamar si Tommy. Usaha saha tapi jelas tadi teh jiga suara bapak urang anu ngarupakeun pocong. Atuh si Tommy ge tuluy we nyamperkeun nyata ka kamar indungna. Barang panto kamar indungna dibuka ku si Tommy, bet si Tommy kayana teh gorowok bari jeung kayana siga nu panik atuh kuringnya milu panik deui bae. Lantaran kuring jeung si Tommy nempo sosok pocong bapana anu aya baturan indungna keur sare. Barang geus kitu atuh kuring wah kayana jeung si Tommy pocong tolong nya nah eta pocong bapana si Tommy teh bercengkat kayana malah beungeutna matak dikasieun rincung tinung ku kapas mata yang ngeruna teh masih kena aya kapasan. Kuring panik rep kejadian sabelah kitu mah kuring buru-buru lompat nya anu maksud kuring ngarek keluar imah. Tom gua lompat tom sieun tom udah gua durang udah gua durang tolong. Kuring lompat keluar ti imah si Tommy bari jeung abret-abretan.
Aduh, tungguan urang, aduh, tolong. Bapak tolong, pocong, tolong. Bapak jadi pocong tom, kunaon tom? Orangnya bingung bunga. Kenapa pak orang menjadi pocong gitu? Aduh. Kumaha lamun ayeuna solusina orang tuang ke Pak Ustad. Oh aduh, orang balik juga yang tertanya. Nah, buat bapak orang tentrem dalam kubur nampak kahir bayi ayah datang ke imah. Atau kuring get tulewe manggihan Ustad lembur kuring barang ka imah Ustad nyaritakeun riwayat naon anu pernah kaalaman ku kuring yang ku si Tommy pas penting eta atau kuringnya tewani deui balik nyamperkeun ka imah si Tommy malah kuringnya tulewe ngendong di imah Ustad. Wanci ge bekila beki berang kayana nya si Tommy ge tuluy we dongeng jeung Ustad ngabejakeun bahwa mautna bapana teh kulantaran si Tommy teh boga dendam pribadi ka bapana anu mungkin nyinggung perasaan si Tommy. Si horeng bapana si Tommy na paeh teh kulantaran diracun ku si Tommy kaya anak barang geus kitu atuh kuringnya ngerasa kaget Gitu Pak Ustad, sebenarnya mah bapak orang teh mautna teh mungkin kurang diberi racun Pak Ustad. Aduh. Astagfirullahaladzim Tommy ayo maneh bos kumaha atuh ayo maneh Udah orang atuh maneh lamun kitu mah kudu mempertanggungjawabkan nya tuluy we kuring jeung Pak Ustad tuluy nepungan keluarga si Tommy ge mengakui bahwa bapana paeh teh lantaran diracun ku si Tommy kusabab si Tommy ngerasa nyeri hati ku omongan bapana sawaktu bapana hirup kene nya nu antuk nama si Tommy ge tuluy we di penjara. Saminggu geus kejadian eta si Tommy di penjara nyanaha kuring bet hareuwaskeun deui bae kulantaran bet aya mobil ambulan anu datang ka imah si Tommy malah polisi sagala barang ku kuring ditempuh ka ditu ka imahna nyanaha indungna teh bet ngalapek pingsan ka tempona kuring si horeng barang ku kuring ditempuh pisan jelas nyanaha eta teh bos Tommy bos kuring kayanana betis jadi layon nyata si Tommy teh bet bunuh diri di tempat penjara.
bebendun sareng bebendung salira awit ne pangajulabuan sorga gede jalur miga parimas kepaya lepat saeuti diri abdi Langkung jalan di dieu aya pesta datang teu diondang balik teu dianter langkung jalan di dieu aya pesta datang teu diondang balik teu dianter